kunaon inung maneh ngan ngahukuleng we. Naon itu? Bapak, mas 2 poe ieu ka tukang asa tegar hate asal lewang. Ingat kamu jadi anak, jeung kamu jadi kolot kurang di lembur. Teh aya pirasat naon nya eta teh teh? Enggak aya naonna, udah jelasna. Oh, itu atuh eta sing saredet asa jauh paningan. Lain da sarua di kebon oge. Rarasaan teh ongkong geus ngoret. Rarasaan geus beres tapi encan. Kan hate teh sarua gegebegana mah. Heeh, kesebelakan wae. Ingat kalemur, ingat maka jadi anak teh jeung kolot urang teh di sarsa di urang. Oh, pan geus lila urang teh geuning. Masih keneh kehidupan gitu teuing. Kolot masih araya keneh teh urang teh da bejana geuning. Da urang teh ajoledar ka kolot teh geuning mah. Kalau mau ningali anak mah urang teh nya bingung jeung bingung, susah jeung susah hirup teh. Nya kudu kumaha ieu kieu mah. Udah di pikiran kurang teh alahan juat ya mah rek nuikeun hanca we di ditu ukuran koret ini mah tidak aku Pak beresna aing rek bebersih atuh daripada hulang-hulang mengalahun. Aduh, kumaha aing geus kieu atuh ieu. Sing sabar we jang. Tuhasun, Sampes. nah gening aya abah di dia ya. Aya ieu. Kumaha abah ayeuna? Alhamdulillah wah. Di kumaha ieu geus teh? Nya eta sep di ari teh sana perubahan teh. Kumaha abah geus kieu? Ari si Eri ka mana? Nya eta si Eri teh bah dititah ku kolot ka dayeuh ka itu ka kota. Kadaya ka mana sep? Ditah neangan dulu nggak di bapak di itu di kota. Oh kitunya. Aing kumaha tuh ayeuna? Kumaha naon abah? Tah sep ayeuna mah wayahna. Kumaha abah? Ayeuna mah kieu we sep kusabab si Erina eueuh. Ayeuna mah maneh ku abah sep dititah. Nitah naon bah? Maneh apal ku Kampung Gunung Malati? Nya apa tuh bah eta mah? Gunung Malati mah eta bah, penguhun Gunung Padang. Heueuh eta bener. Ngek naon bah? Abah nitah ka Gunung Malati. Wayahna maneh init ka ditu. Kusabab bah oke nenek cucu geus eueuh. Wayahna teangan gagan jeung pamajikanana Imas. Gagan? Saha eta bah gagan? Nya eta Mang Gagan jeung Cek Imas teh kolotna si Aris. Hah? Oh si Aris? Kan bah Uki. Lain sep. Bah Uki jeung mah cucu mah nenena si Aris. Oh. Kalah bah, asa pabeulit ngarti ieu teh. Sabenerna kalau si Aris teh saha? Kumaha caritana ieu teh, Pak? Nu sabenerna mah kieu sep. Bapana si Aris mah lain Bah Uki jeung nenek cucu. Saha tuh, Bah? Nya eta Mang Gagan jeung Cek Imas. Oh. Si Aris teh ditinggalkeun ku kolotna 3 leutik ngaba. Oh, gitu. Ketika ayeuna si Aris teh teu apaleun rupa kolotna. Ari Bah Uki teu nyaritakeun masalah kolotna masalah si Aris. Kamari arek dicaritakeun ka si Aris ngan Abah dicaram ku Bah Uki. Oh, gitu. Aduh. Terus Asep enak kumaha bah? Nek mantuan si Aris. Oh nya wayahna we. Ayeuna maneh nu init ke Gunung Malati sep. Da si Eri eueuh. Nanya teu naon bah.
abdi bade mangkat ke Gunung Malati neang bapana si Agis. Ya ada nama jike tuh ini. Nya mangga bah namina teh nya Manggagan jeung di Imasnya. Sumuhun. Ya bah, mangkat bah. Mangga. Asa harara semi lah, udah lah. Oh, ngomong anak parek itu. Wah, yun tayo, iris papangnya nang iris. Kaya udah ya asa harara semi itu. Kampura ya sih sih. Wah, itu bulat-bulat tuh itu, betul mah bisa aneh, bisa Mbah, nancet ya. Hari permasalahan urusan anu kamari teh, anu antara urang jeung Mang Kucai, nancet, Abah, kan eta teh beuneu urusan teh urusan si Aji. Jadi ayeuna teh jadi urang ieu teh nya anu ieu nanti anu ribuhna teh gitu istilahna. Urang teh kan si Aji meureun nya. Sem euy. Dipikir-pikir mah dia talin urusan antara urang maneh jeung si Acep, da mah urusan si Ayi meureunan jeung Bah Uki. Nya heueuh. Jadi murid ke urang nya ayeuna teh. Urusan teh jadi urang nu riweuh meureun nya si Acep urang Bah si Abah Fuan. Dah. Dipikir-pikir mah anjing palarin teh. Ya gitu anu. Ada urusan si Ayi atau mah urusan urang kuduna. Komo Abah ayeuna matak ayeuna kamarane ngawasakeun istilahna Abah. Abah mah geus punya geus kolot. Tah gitu. Eta mah urusan maneh meureun jeung si Ayi. Tapi teu bisa kitu, Mbah. Sabab urang geus kabawa ieu urusanana antara si permasalahan si Ayi teh. Terus, Bah, eta permasalahanna teh si Uki teh ku urang jeung barudak teh geus dicacag awakna teh nya jeung anak-anakna teh. Tah ayeuna teh ting kumaha nasibna kitu. Bari si Uki mah langsung poe ting kumaha eta anakna mah. Nyampe ti ka ayeuna teh can apa orang dia teh. Maka Lain Bah ari si Acep ka mana sawe teu katempo pisan poena ya. hanya tata mengkeluk tadi arti kamu. Sampai panjang umur, nah maneh teh geuna cap dia diomongkeun ku sararea di dieu ya. Oh, teu ngomongkeun goreng ka aing. Digoreng mah atuh da berenang pilaku deui, digoreng-goreng ke bebatan urang sararea. Setik mah